Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut di Pulasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Seja Medar Carita Dongeng Sunda. Iya sana Aan Merdeka Permana. Dina judul Nuka Sambut di Pulasari. Di pengungsian di memunggang Gunung Pulasari, Prabu Ragam Mulya diintip-intip mara bahaya. Pasukan Banten tetap miharep, Pajajaran ulah tapika disesakeun. Jang nyalametkeun kaayaan. Sesa-sesa Pakuan Pajajaran kudu dibagi dua. Sabagian mertahankeun puseur dayeuh Pakuan, sabagian deui ngajaga kasalamatan raja. Ngan bae Prabu Ragam Mulya teuring rang teu hariwang. Inyana jiga geus apal pika hareupeun yen jaman kudu geus ganti. Kekuatan di Pulasari bakal beki kurang. Sanggeus Prabu Ragam Mulya milih nugaskeun Patih Jaya Perkosa pikeun ngirimkeun Makuta Binokasi Sang Hyang Pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kasugri pemirsa, tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos komentarna di kolom komentar. Tong hilap aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Siliwangi nu ginanjar malah mulya tersakum. Buatnya Arya Purbaya sahirup nagis ka pangruhan ku si Jurangrong. Ceuk pikir anggana reuas kareureuhnakeun. Lamun nya kitu hate anggana kacida hariwangeunana. Kumaha henteu rek kitu sabab si Jurangrong anu talajakna aneh teh aya harib-harib jahat. Piraku rek bisa disebut bener saupama karesepna si Jurangrong teh diantarana nyaeta sok ngiwat orok jeung budak parawan tur engkena dipateni pikeun dimangpaatkeun jang nyampurnakeun ilmu iblisna. Ari Arya Purbayaksa deui paripolahna teh sok eureun jadi. Nya paripolahna sok eureun jadi sakapeung bener sakapeung nyucud jeung jigana eta jajaka teh babari pisan ka pangaruhan ku paripolah batur. Dibawa jahat hayu, dibawa bener mangga. Munu ngabaturanana jalma bener manehna jadi jalma bener. Sabalikna lamun anu ngabaturanana jalma jahat manehna babari
bakal babari pisan jadi jalma jahat teh. Ayeuna eces pisan si Jurangrong teh teu kasebut jalma bener. Malah aya harib-harib juga siluman ari polahna teu parok jeung manusa mah. Anggana hariwang Arya Purbayaksa kena bakal robah jiga si Jurangrong. Sameme si Arya bener-bener cilaka ka bawah sasar. Ku aing kudu disalametkeun heula jiwana, ceuk hatena. Sabot si Jurangrong ngaremusan tulang taleng hayam kasintu anggana mah geuwat ngabalicat ngajauhan. Niat nauh deui walti hayang manggihan di mana Arya Purbayaksa aya. Atuh manehna teh pamustunganana kokotetengan sasap muter-muter ngurulingan leuweung jembet ku hayang natepung jeung Arya Purbayaksa. Kalawan hate anu wening, anggana hayang nulungan malar jiwa Arya Purbayaksa ulah jadi sasar ka bawah ku sakaba-kaba. Geus disebutkeun ti anggana. Yen rek deog rek pengkor sabenerna mah Arya Purbayaksa teh hiji-hijina dulur manehna. Arya Purbayaksa teh sasat dulur petku hinis da ukur misah indung. Sabab ari bapa mah sarwanya eta Suji Angkara. Anggana hayang sok sanajan ceuk deungeun Suji Angkara teh jahatna kabina-bina, tapi ari turunanna mah palias kudu nuturkeun tapak lacak nu gorengna. Kitu sababna manehna anu kasebutna turunan jalma jahat beupeujeuh ulah sarua jadi jalma jahat. Malah satekah polah manehna kudu bisa meresihan ngaran karuhuna ku polah-polah anu pujieun. Ku sabab kudu boga tanggung jawab sarupa kitu, lain ukur manehna sorangan atuh ku kituna. Anggana kudu bisa ngajak Arya Purbayaksa nyaeta kudu pada bajoang pikeun meresihan ngaran karuhuna. Anggana ku kulinceran ngurilingan pileuweungan anu jembet, manehna kudu apal yen Arya Purbayaksa teh sarua jiga si Jurangrong. Nyaeta henteu resep cicing di tempat caang. Atuh ku kituna anu ku manehna didatangan mah nyaeta ukur tempat-tempat anu caraneom teu kasorot ku cahaya panon poe wungkul. Tapikeun ka dina hiji waktu dirina anjog ka hareupeun hiji guha anu pernahna di tengah leuweung jembet anu caneom jeung medem alatan teu kasorot pisan ku cahaya panon poe. Kaayaan di hareupeun lawang guha teh mungguh ti iseun jeung tiris pisan deui. Aya papadut anu ngayangkang dina luhureun beungeut taneuh anu diamparan lulukutan kandel. Di ieu tempat teh malah teu kadenge sora sasatoana naon. Kacihcir-cihcir eueuh kadenge. Anggana acan ngarasa yakin yen Arya Purbayaksa aya di jero guha. Tapi da ngaranna ge neangan. Ari neangan mah nya ka mana wae atuh. Kusabab mikirna kitu atuh geblus bae anggana teh nyulusup ka jero guha. Ari di jero guha teh geuning kumedem deui. Kusabab kitu manehna kapaksa ngagunakeun ilmu sorot kalong pikeun mireungeuh di tempat poek. Henteu ari bisa neuteep kalawan eces mah ngan sanggeus manehna ngagunakeun ilmu sorot kalong naon-naon anu aya di jero guha teh bisa kaawaskeun ka Sugri. Harita oge hatena mah langsung reuwaseun sabab di sedong guha Arya Purbayaksa keur ungku-ungkuan jiga anu keur nindihan nyaon nindihan naon atuh ku kituna anggana teh kakatayepan ngadeukeutkeun bakat ku hayangnya hotea. Ana geus deukeut tetela geuning Arya Purbayaksa teh keur nindihan awak awewe ngan bae anu anggana hatena nyiak reuwas jeung ambek tetela eta jajaka teh lain keur ngalambang sari ulin birahi tapi kalah kakeur ngagunasi ka awak awewe. Arya Purbayaksa keur ngagulang gaper awak awewe anu teu walakaya malah henteu empes-empes. Manehna teh kapergok keur nyeusepan naon bae sakur babagian penting awak awewe meuni kadenge kakecrokna. Arya Purbayaksa teh horeng keur ngecrokan getih anu aya di saluareun awak awewe eta. Mireungeuh kitu hate anggana mani nyel-nyelan bakat ku sabal jeung geuleuh. Keun lamun Arya Purbayaksa nindihan awewe teh alatan maksudna ulin birahi.
Sabab manehna ngamaklum da Arya Purbayaksa teh estu jajaka belah kesentang pisan. Bahwa umurna ke kakarawa welasan. Tapi anu anggan sebel mah da Arya Purbayaksa kikituan teh. Lain keur ngajalankeun kasenangan birahi tapi keur milampah hal anu teu parok jeung kamanusaan. Mireungnya Arya Purbayaksa keur ukay-ukay bari nyeusepan sakur babagian khusus awewe, hate anggana jadi inget kasih Jurangrong. Jadi geus moal salah deui. Mangkeluk anu katelahna si Jurangrong teh geus kacida mangaruhanana kana paripola si Arya. Kurang ajar, ceuk pikir anggana. Tur sanggeus inget kapal bahdinya mah ngan cekok bae anggana teh. Tonggong Arya Purbayaksa di tajongan satakerna, anu di tajongan puguh we ngagoak jaba meureun nyeri jaba reuwas deui, da teu kanyahoan ti anggalna beuteung pupugu aya nu najong. Awak Arya Purbayaksa guat ngagurinjal, malah ayeuna anggana nu malik reuwas mah ceuk ijiranana Arya Purbayaksa bakal kapiuhan sebab tajongan manehna teh ngagunakeun elmu betrik simeut sanajan takaranana ukur saparapatna oge. Ngan bae anu ceuk pangira, Arya Purbayaksa bakal ngajongkeng teu walakaya teh kanyataanna mah henteu kitu. Sanajan nya Arya Purbayaksa ngagoak tapi awakna geuwat ngagurinjal tarik. Malah sanggeus ngagurinjal mah awakna teh jiga anu ngajol nyampeurkeun ngadeuketan anggana. Saterusna kalawan sakit cepisan, keupelanana geus diheumbatkeun dipake neunggel. Mireungeuh peureut buleud kadenge bangbaraan. Anggana maneh henteu wani nadah, atuh ku kituna manehna geuwat ngabebeutkeun awakna ka sisi. Bareng jeung eta kadenge sorang ngacelegur tarik alatan lalangit ku haruntuh ku hawa tenggeulan. Unduk anggana maning riding, sabab waktu hawa tenggeulan ngagilisir kana pipina manik karasa nyecep tiis jiga es bae. Hatena jadi kumalayang inget kana tenggeulan Kirangga Wisesa di muara Walungan Cisadane. Harita waktu anggan narek dikakalakeun ku Kirangga Wisesa, tenggeulanana teh karasa mata kelinu alatan tiis anu liwat saking. Malah waktu tenggeulan Kirangga Wisesa dibalicatkeun, hawa tenggeulan teh nambag kana beungeut cai, antukna beungeut cai robah jadi gundukan es batu. Jajantung anggana ngageter, tetela cenah pangabisa Arya Purbayaksa teh geus lipat tikel, lamun dibandingkeun basa samemeh babarengan jeung si Jurangrong mah. Lamun Arya Purbayaksa boga pangabisa luhur tapi dibarung ku polah-polah jahat, atuh sabatai bakal ngaganggu kana katengtreman dunya. Anggana henteu sempat mikir deui sabab panarajang peureut Arya Purbayaksa geus nyahcer dirina maneh henteu eureun-eureun. Tenggeulan peureut eta jajaka teh estu dibarengan ku hawa anu kacida tiisna. Saban ngaheumbat saban kadenge sora cucuitan tur saterusna ngacelegur tarik. Waktu batu-batu ku hamarugulan kapeupuh ku hawa tenggeulan, anggana acan wani nadah tenggeulan lawan. Sabab manehna henteu wani sambarangan ngira-ngira kakuatan tenggeulan. Teu ginggi aya rupa-rupa tarekah dina nadah serangan atawa tenggeulan teh bisa dipapag ku hawa anu sabalikna atawa bisa dipapag ku hawa anu sarua. Ngan bae boh anu beda boh anu sarua enas-enasna mah tetep kudu bisa ngukur jeung ngabanding-banding kekuatan lawan jeung dirina. Lamun ngarasa tanaga urang aya di sahandapeun lawan, nya mending montong ngadu tanaga, sabab dina maksakeun oge nya urang anu bakal ripu, ceuk Ki Ginggi harita.
Anggana rumasa salila disuprih ilmu ku Ki Ginggi henteu kaburu diwanohkeun kana rupa-rupa ilmu. Ilmu anu sanggup ngarobah-robah hawa. Lain Ki Ginggi anu teu hayang mere tapi harita mah malah anggana sorangan anu loba nolak. Eta teh alatan harita mah manehna keur henteu ngarasa sreg hatena. Ayeuna dina nyang hareupan bahaya sarupa kieu. Kakara anggana ngarasakeun balukarna jen jalma anu resep nolak kana pangasih batur teh leuwih gede rugina batan untungna. Angot dina urusan pangaweruh. Ki Ginggi harita satekah pola hayang ngawariskeun ilmu panemu jampe pamake ka dirina tapi anggana teh sagemblengna narima. Ayeuna sabot Arya Purbajaksa boga pangabisa anu sakitu hebatna manehna kakara ngarasa riweuh sabab henteu bisa ngayonan sacara jejem. Lain henteu bisa ngulinkeun ilmu hawa panas jeung hawa tiis. Ngan bae ku sabab baretoh henteu dilatih secara jejem atuh dina waktuna kudu dipraktekkeun manehna mah henteu boga kakuatan samistina. Manehna boga pangalaman waktu adu hareupan jeung Kirangga Wisesa di Muara Walungan Cisadane sawatara waktu katukang. Waktu tenggilan hawa tiis ku manehna dipapag awak manehna harita mani langsung ngegibrik jiga anu katarajang muryang. Tacakan eta teh ladang diberung ku tanaga anu dikaluarkeun sagemblengna. Kurang-kurangna bisa ngatur napas pikeun ngamalirkeun jalan getih, bisa-bisa harita manehna plastra alatan getih di sakujur urat-uratna ngaradak beku. Jadi waktu ayeuna Arya Purbajaksa tetenggel bari ngagunakeun tenggelan hawa tiis teh anggana mah henteu wani nakis. Ngan untungna serangan Arya Purbajaksa teh henteu diteruskeun ari sanggis nyaho yen anu keur diserang teh anggana mah. Untung aing kaburu nyaho. Anggana. Ari sia kunaon teh pupuh obatna jong bokong aing nga. Ceuk Arya Purbajaksa cacaritan teh ngadadak sugal jeung kasar. Samemeh nang balan anggana kolo ngaberi gidig sabab miring sorot panon Arya Purbajaksa jika beda ti sasari. Cahaya panonna teh moncorong pika gilaeun. Arya, malah kami anu hayang nalek teh. Nah kunaon laku lampah anjeun jadi kitu patut. Omong anggana bari nunjuk ka awewe anu ngalungsar henteu empes-empes. Nunjukna ukur sakedeung sebab harita keneh oge beungeut anggana langsung ngabalieur. Kumahan terek itu sebab awak awewe teh sabeuleuh genjirna sasat henteu ditutupan ku benang salambar-lambar acan. Ditanya kitu Arya Purbajaksa henteu wakan nembalan kajaba nangtung nukangan anggana bari leungeunna ti paparaket dikepeulkeun di jieun peureup. Aing teh loba nyeri hate. Omongna sanggeus rada lilangah hunted. Ngadenge jawaban aneh sarupa kitu atuh anggana nambahan deui panalekna. Nah nyeri hate dumeh naon? Tepikeun ka eta awewe ku anjeun diguna sika sakitu kejemna. Omong anggana. Awak Arya Purbajaksa malik bari terus netep ka anggana. Lain nyeri hate ku eta awewe aing mah. Tembal Arya Purbajaksa keheul. Sebab anggana bangun anu acan ngartieun kana alasan manehna. Atuh angot kitu. Teu ngarasa keheul ka eta awewe tapi malah eta awewe ku anu jadi panemblehan. Dosa anjeun teh geus nganiaya sasama Arya. Ceuk anggana sorana rada tarik. Dasar jelema bodoh. Getih eta awewe teh keur pasaratan nyampurnakeun ilmu sia. Omong Arya Purbajaksa nempas. Ngadenge kitu atuh anggana beuki tambah keheul bae ceuk manehna beuki tetela ayeuna yen Arya Purbajaksa teh geus kasaran ku dademit. Hati-hati Arya. Anjeun teh geus kabawa ku sakaba-kaba. Geus kasaran ku siluman jahat. Jauhan si jurang rong sabab eta mah lain manusia. Ceuk anggana. Ngadenge anggana nyarita kitu Arya Purbajaksa kalah kaseuring ngaheuheuh menerangun akar. Waktu manehna seuri guha karasa geuman sabab sorana teh juga nu muncul ti saban juru mani patembalan.
Arya Purbayaksa nyebutkeun yen manehna oge sadar yen si Jurangrong teh lain manusia bener, malah deket-deket ka siluman. Tapi aing butuh ku tanagana. Sebab manehna bisa dibawa pikeun mangmaleskeun ka nyeri hate anu nyangkaruk dina diri aing anggana. Omong Arya Purbayaksa. Geus kitu daradad manehna nerangkeun sabab musababna babarengan jeung si Jurangrong. Rumasa cenah manehna teh lain jalma anu boga ajen inajen. Sabab tileletik hirup medah meduh sabab cicing di imah Pangagung. Tapi Pangagung anu katelah naki bagus eta teh ku sakumna urang Pakuan henteu diajenan pisan. Ngaranna dilurujit da bongan boga kalakuanana pikarujiteun. Hate letik aing karasa nyeri. Sebab aing oge jadi leungiteun ajen teh dihargaan ku deungeun. Waktu aing hayang milu bajuang keur kepentingan negara, aing teh dipercaya ku sasaha. Aing disieu-sieu jeung teu boleh dicuriga. Padahal sing demi aing teh hayang bumelakan negara anggana. Ceuk Arya Purbayaksa. Basa nagara ancur ku katelengesan deungeun cenah Arya Purbayaksa kacida nyeri hatena, sedih keheul jeung dengdam nyaliara dina jiwana. Tapi aing sadar, lamun hayang males pati kitu bae, diri aing teh teu buka kekuatan. Aing hengker teu bisa ijen. Malah lamun dibandingkeun jeung sia mah mun jauh tanah ka langit. Tah, waktu si Jurangrong datangnya aing kakara boga harepan. Ceuk Arya Purbayaksa. Saterusna manehna nyebutkeun yen salela ieu rumasa geus gawe babarengan silih bantuan pangabutuh. Pangabutuh si Jurangrong dicomponan ku manehna, tapi sabalikna pangabutuh manehna oge dicomponan ku si Jurangrong. Si Jurangrong teh bantuan aing dina bajoang mangmaleskeun ka nyeri ka urang Pakuan. Maksud teh bajoang mangmaleskeun ka nyeri urang Pakuan. Sabab saban tepung jeung anu ngaranna urang Banten henteu boleh dikakalakeun. Saban anjog ka pilemburan anu kaereh ka Banten henteu boleh diobrot. Pan kitu deui. Sakur urang Pakuan anu kanyahoan baheulana jadi ulon anu ngahianat ka nagara. Ku si Jurangrong dibasmi teu disesakeun. Si Jurangrong oge geus ngawarah aing rupa-rupa kabinekasan. Ijen jeung mere palakiah rupa-rupa kasaktian deuleu. Ceuk Arya Purbayaksa mani jiga reueus ka si Jurangrong teh. Sabalikna Ari anggana mah anggur gogodeg bari ngurut dada. Manisa kitu hema nanya si Jurangrong ka anjeun teh. Ke, ari pamulang tarima anjeun ka eta mangkeluk teh kurupa naon kitu? Ceuk anggana panasaran. Ditanya kitu mimiten nama Arya Purbayaksa teh jiga anu sungkan nerangkeunana. Ngan susawab hantam ditale ku anggana teu wudu budal oge akhirna mah. Ngan nya kitu geuning ari geus ngadenge mah punduk anggana teh mani muriding. Cenah salela ieu Arya Purbayaksa teh nyubadanan rupa-rupa kahayang Arya Purbayaksa anu teu parok jeung kamanusaan. Si Jurangrong teh keur sasedengna nyampurnakeun ilmu iblisna. Pasaratanana salian ti Arya Purbayaksa kudu nyadiakeun parawan jekekan jeung orok teh, oge kudu sanggup mikeun kalalakianana ka eta siluman. Dina waktu anu tangtu Arya Purbayaksa kudu tumamprak diseusup disedot tepi ka beak cai kalalakianana. Puguh we balukarna mata kasiksa ka dirina sabab lamun tas diseusup awakna leuleus satulang sandi. Teu sanggup cengkat-cengkat acan ngan bae si Jurangrong sanggup mere ubarna. Supaya aing jagjag deui teh carana nya kudu nyeusepan ke ti budak parawan. Ceuk Arya Purbayaksa matak muriding ngadengena. Anggana ngahulang salila-lila. Geus kitu menang sababaraha kalimah manehna ngusap beungeut. Geuwat tinggalkeun si Jurangrong. Anjeun montong campuran jeung iblis sarupa kitu Arya. Ceuk anggana akhirna. Ngan bae dititah bener teh Arya Purbayaksa mah kalah kagideug. Ceuk manehna geus teu bisa pisah ti si Jurangrong sabab eces geus karasa mangpaatna. Ilmu aing ayeuna geus luhur. Boa mun kudu maehan sia teh. Ku sageu perakan oge sia bakal kojor anggana.
Ngan bae anggana keukeuh nyebutkeun yen Arya Purbayaksa kudu ninggalkeun si Jurangrong. Lamun nya anjeun nganggap dulur, sok guguk ka hayang kami, jauhan si Jurangrong, ceuk anggana. Ngan bae pikeun kasakitu kalina Arya Purbayaksa ukur ngaheuseuri teu pikeun ka guha beuki geueuman bae. Malah sanggeus seubeuh seserian awak Arya Purbayaksa langsung ngabelesat leungit di eta tempat. Bireug kitu anggana ukur bisa gogodeg bari hatena karasa peurih. Tibareta oge sabenerna manehna teh henteu srek kana paripolah Arya Purbayaksa teh. Waktu keur diogo ku Ki Bagus eta Arya Purbayaksa teh jadi jalma ogoan jeung asa aing uyah kidul. Ayeuna sanggeus eueuh jalma anu bisa ngadalian paripolahna teh badis kuda leupas ti gedogan bae. Lamun teu dihalang-halang, si Arya kaharepna bakal jadi jalma anu gawena ukur ngacaukeun dunya, ceuk pikirna. Bari rumenghap eungap alatan hatena kabaku kabingung. Anggana saja ingkah ninggalkeun guha ngan bae manehna jadi katempuhan kudu mula sara awak awewe anu teh lagi jadi layon alatan beakeun getih. Layon teh dibawa keluar dikurebkeun di sisi guha tebeh luar. Anggana ngajudi eta parawan teh pasti diiwati hiji pilemburan anu kaereh ka Banten. Rengseng ngurabkeun mayit parawan anggana lumpat ngabelesat ninggalkeun pileuweungan. Pikeun saheulaanan manehna teu hayang patepung jeung Arya Purbayaksa. Ngan manehna janji dina hiji waktu rek mereskeun ieu masalah. Arya Purbayaksa anu nyata-nyata geus kasarad ku alam siluman. Geus kasarad ka alam siluman teh kudu dicegah nyieun kajahatan-kajahatan kemanusiaan. Ayeuna mah aing teh hayang nyebadanan amanah Ki Ginggi. Nyaeta dek maluruh nasib biang aing, nyatana nyemas banyak inten. Ceuk pikirna. Anggana babelesatan lumpat ngajauhan leuweung jembet. Lumpatna ka mana puguh manehna oge henteu nyaho. Ngan anu jadi tujuan mah tetep hayang nalungtik nasib biangna. Sanajan acan kanyahoan inya saha-sahanna anu geus ngiwat nyemas banyak inten tapi anggana geus bisa ngajudi yen ieu teh aya patalina jeung urusan politik. Kawasan anu geus ditepikeun ku Ki Ginggi, urang Banten teh kacida teh panujuna lamun Ki Ginggi terus-terusan bumela ka Pakuan. Pikeun nyinglar nya ditarekahan ku rupa-rupa reka perdaya salah sahijina nyaeta ku jalan ngiwat nyemas banyak inten. Sabab sanajan disidem cenah geus aya nu nyaho yen Ki Ginggi teh boga hate kadua leutik ka nyemas banyak inten. Tapi saha kira-kira orang Banten anu apaleun yen Ki Ginggi bogoheun ka indung aing, ceuk pikir anggana. Harita keneh kumanehna dibantah deui yen cenah mustahil orang Banten apal kana urusan Ki Ginggi kajaba aya nu ngahaja ngabejaan. Saha deui anu ngabejaan ari lain sasama orang Pajajaran mah, ceuk pikirna. Jadi dina nas-nasna mah hate anggana teh geus ngajudi yen sumber ulon-ulon kekacauan mah nyaeta urang Pajajaran kene. Teu kurang-kurang urang Pajajaran anu serab ku kasenangan. Tega ngajual negara pikeun nyubadanan kasenangan dirina. Ceuk pikirna deui. Kasugri pamiarsa naon-naon anu disangka ku anggana teh memang bener henteu salah-salah teuing. Sabab nyemas banyak inten harita lain diiwat ku urang Banten tapi ku sasama urang Pajajaran kene. Eta teh tayalian iwalti talajak Ki Banaspati. Sabenerna mah kudu geus bisa kajuri ti anggalna sabab waktu Ki Ginggi keur ti hot-hat hayang ngajait nasib dayeuh Pakuan. Manehna ditepungan ku Ki Banaspati di kebon Tajur Agung. Kapan harita Ki Banaspati geus nyebutkeun yen Ki Ginggi kudu bisa nyokot hiji tina dua pilihan. Sok sia pilih. Dek nulungan bapana, dek nulungan anakna. Lamun sia nulungan si Yoga Citra, nu jadi anakna nyatana banyak inten anu kojor. Tapi lamun sia dek nulungan anakna anu keulis camprenik, nya bapana anu kojor. Kitu ancaman nu datang ti Ki Banaspati
waktu Ki Ginggi mireungeuh karaton Pakuan kahuru ti jauhna. Memang di pajak Waktosna seep kasuge pamirsa, urang cekapkeun dugi kadieu heulanya, urang teunden dihandeuleun gesan sampereun, urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun, poe isuk urang samper deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan tur maparinan yuswa anu panjang ka urang sadaya supados tiasa sasarengan medar tur ngabandungan ieu dongeng. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun permios.